Di hiji poe aya budak lalaki nu ngaranna Jaka. Jaka asa teu puas nginum-nginum sapeupeting. Isuk-isuk Jaka balik rek minta duit ka indungna. Mak, mak, Naon deui Jaka? minta duit mak. Jangan deui pan kamari terus dipasihan dipakenan wae. Pokoknya mau minta duit. Teu aya emang emak teh gawe naon? Alah, ganeng. Aya aku naon? Ganeng saudara mau ngerti mana mah. Geus kitu, Jaka indit deui sabari ngitung duit nu meunang menta sabari maksa. Saha itu teh Bu? Nah cuy eta budak gelo merenya Innalillahi, eta budak teh mabok. mbak teka urus merenya indungna ge siga nu hare-hare bu. Teu kengeng kitu cuy, eta teh nuju teu damang. Teu damang kunaon Bu? Nah abi teh terang. Budak nadi kitu ce. Bu, abdi boleh mesek menang hiji Bu. Saminggu di poe eta, cemirna beunang musibah nyaeta artos sareng emasna leungit ka paling. Cemirna laporan ka Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Salam. Stopi lo enon bu, anjing kene. Bu calikela di dia. Punten Pak ngiring cari. Enon bu, anjing kene nih rusuk kieu. Pak kieu abdi kamalingan emas sareng artos. Jim nanti asa kitu sok caritakeun heula. Terang Pak, terang-terang normali abdi teh tos acak-acakan. Punten mun teu lapat mah ibu gada CCTV atau napi di daerah aya CCTV atau bilih aya saksi. Pak di daerah eta aya CCTV. Pak Mamat selaku RT di dinya ngahubungkeun patogas CCTV bade nyungkeun video nu weungit tadi. Oh bu, abi tos gaduh rekaman CCTV anu di daerah ibu. Cing abdi ninggal. Ai eta saha? Mun teu lepat mah ieu putra cerita nu pangageungna bu. Mun tos kieu bade di kapolisikeun atawa napi ke keluarga. Kieu we Pak urang wartosan heula ka Ceita. Telami aya Pak Ustad ngalewat. Ustad dari kemana? Yuk badai ka bumi cerita. Aduh kalau resan atuh sakantenan pangnyautkeun cerita. Oh mun sekedapnya. Pas kitu, Ceita sareng Jaka putra nu pangageungna datang ka teun Pak RT. Jadi kieu cerita buhana teh kalengitan gerang sareng naon buhana? Sareng artos Bu. Nah, biasa itu Bu. Jadi kieu cerita ya Jakarta karek kampus CCTV di bumi buhana nyandak kota. Jang, ujang teh karunya ka emak. Emak teh gawe naon? Tapi ka emak teh terus gering kieu. Ujang kunaon itu teh bumina ibukana. Jadi bade kumaha buhana? Kieu we nama antos diurus secara kekeluargaan wae dan ninggal cerita meni karunya. Nuhun atuh nuhun buhana. Isukana laina tobat Jaka kalakah meki ngabangkang nutup talinga jeung panon. Nih, minum mah aku. Ayo, main duit euy. Main duit euy. Aduh, ini soalnya main hasil. Kemarin orang teh hasil. Teu kaburu jadi duit orang kepanggih. Ini yang ceroboh ini sebenarnya orang aja orang hantang gitu. Ayo. Tong lila-lila. Enjoy. Apa pengen? Yes. Terus, enak enjoy. Udah emang banyak. Deh, terus. Balik di tempat nongkrongna Jaka ninggali imahna rame jeung aya bendera koneng. Naon nih, euy? Sobat Jim, naon nih? Mak. Kejek, pelajari kuai. Ayo nyelot ae nama. Mirin sadaya cekap sakitu film pondok nu tiasa suku kelompok 2 tampilkeun. Hatur nuhun kana
pahartosanana punten bila aya kesalahan dina ucapan atau napi kelakuan. Amanat nu tiasa dicandak di dieu nyaeta tong nyanyakeun kolot pas keur aya keneh. Lamun tos teu aya nu aya bakal nyesel. Jangan di Jaka. Terang-terang lemari abi teh terus acak-acak. Mana iya badai ke bumi cerita aduh aduh jadi kieu cerita Nah aja ke abi. si an ma gaji kuasi nak